Nah ayeuna Abah terus keluar di stasiun Padalarang, baru nyampe ke Padalarang enak Abah keluar kukurilingan jalan-jalan tuh Abah kukurilingan tinggali seueur mobil mewah, mobil Avanza, seueur mobil mewah di stasiun Padalarang tinggalan wargi-wari ku dulur-dulur anu ngaran stasiun Padalarang teh ieu mun rame kieu geuningan bawa namayan ka dieu tah tinggali ku Abah ditunjukkeun sekalian jeung jalan kereta cepat tinggali sur rental aya Grab aya dah ieu lawangna ieu kaluar Abah ke stasiun Padalarang ka dieu tah tinggal wargi-wargi ku dulur-dulur Abah mah teh bobodohan keur jalan-jalan di stasiun Padalarang teh tah Abah enak aya di stasiun Padalarang. Ieu stasiun kereta cepat teh mending megah kieu ari di Tegaluar mah sami wae megah ngan aya perbentenan sakedik lah megah kene di kereta cepat di Tegaluar. Ah, tinggalan malum perusahaan elit ieu mah. Stasiunna ge munikeun megah kieu katingali ku wargi-wargi ku dulur-dulur ditemongkeun kan video Abah mun hayang ka Padalarang stasiun kereta cepat tinggalan dina video Abah tinggal wargi dulur-dulur mun hayang nonton video Abah emongkeun kereta stasiun kereta cepat teh ieu sok ya Abah mau panjang anu dipedar wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.